diganti. Aja. Apal aja. Assalamualaikum. Apal ya Bang. Waalaikumsalam. Ayo. Waalaikumsalam. Diaji jamu teh ieu dulu ngalilirkeun sok keratna nih pas Rawa batu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Coba. Wah, teu jawab ya. Teu dijawab. Kenapa ngajawab teh tilu. Rawokan aing. Saya tilu ngajawab tilu. Ngapain di sini? Liburan ini mau jalan-jalan. Jalan-jalan. Ya ngapain ke sini? Pak, acara apa ke sini? Alhamdulillah udah kerja. Lagi libur. Saya. Dia orang nanya kemana, memang kemana nanya apa? Saya. Tolong nggak ke aing. Saya. Di mana linggih teh? Lagi libur sekarang mah. Kerja. Nanya teh kamu orang mana? Libur hari Sabtu. Nah. Minggu. Tibal. Minggu libur. Ya, budeg ya tibalik di ngomong teh. Sia aja kan kalender tibalik. Enggak. Entar minggu biasa Senin ke. Lagi nyanyi nih bikin konten nyanyi. Keur mah ku sieun geus lieur mah sama maneh ngalirkeun deui. Sok edek naon ka dieu? Iya kerja saya mah di tukang galon. Nanya kemana, memang kemana. Aduh. Eueuh nanyakeun galon eueuh. Ya mana gua? Dianterin 5.000 dianterin ke rumah. Nah, kayaknya Eueuh. Teu nanyakeun diaturkeun henteu. aing mau ngomong. Sekarang lagi libur. Nanya kemana, memang sejak apa? Sia we anu ngarti mah geura. Ya enggak. Pesan. Lain maneh lamun nanya ka imah-imah gitu. Lon enggak. Libur. Nanya libur. Ye, maneh lamun erek mawa galon ka imah kan meureun mah teh nanya meureun ka imah-imah teh meureun. Bu, lon enggak? Lon. Nah, 5.000-an diantar. Nanya kemana, memang kemana. Aing ngomongin deh. Jadi mah. Mungkin aing, mau nanya, dia mau nanya, paehan. Aing urang teh nanya teh kieu ka maneh nya Japron. Urang teh nanya ka maneh. Japron salah. Aduh disadawa we. Ya, lain nakon aku. Nggak sanggup. Kek pesen deh sarua. Aduh, Didinya tadi teh urang teh ngomong didinya meureun lamun nawaran galon kayak imah teh meureun. Meureun mah teh kok gorowokan meureun. Lon galon. Tegawe nama libur. tembalan kodok dari nakal. Kagoko bengbor ku aing mun aya mah. Yo nanyakeun galon eueuh. Eueuh ya urang keur nyen konten keur nyanyi. Aku anak setan. Kenapa Taipan diganti ya modal sepupu bagus orang mah. Tah urang teh keur nyanyi ya urang nanyakeun gawe. Eueuh anya ini lagu nyanyi cacalawakan. Heeh, tukang galon. As. Tukang galon mah tukang galon. Ya, teu nanyakeun nya. Asal anu ulang lawan nasiwan ini ini mah Inget kumaha ya urang ai jualan galon teh geus lila. Gitar ya tanya. Nya gitar tapi kenang aja disimpen babe abi teh tadi teh pesen lagu teh ya datang. Aing teh kenal lagu tadi teh kieu aing tiluan si ieu tiluan kieu. Teh datang maneh araya naon assalamualaikum. Lawan enggak maneh teh. Aing teh nanya ka maneh. Aing jualan galon teh tos lami. Gimana jol nanya? Urang baradeg teuing. Lain urang yo ieu teh bisa keluar. Lain urang teh maka kita gitar aing nanyakeun galon. Aya kumaha ya 5.000. Aing geus made kita teh 5.000 dianjeurkeun. Iya aing untuk masuk akal teh urang nanyakeun galon. Mana yang geus lila gawe di galon? Ieu teh gitar. Aing eta tadi teh geus iklan gitar ku aing disimpen lagi kita. Prak. Terus
kieu tah. Nya urang teh. Kan bae mah kunaon ieu? Oh. Aing kieu teh ngobrol jeung maneh sate japron. Sabar. Aing kurang sabar kumaha. Aya lingis aing Gitar ya. Nah, aing naon? Ieu, ngomongin ieu. Kurang teh ngagitar. Aing kurang lieur kumaha, kurang Nyanyi. sabar. Nyanyi ngagitar jeung barudak. Nyanyi, Ngagitar. nyanyi, Ngagitar. nyanyi, ngagitar. Woi. Nyanyi, ngagitar. Bicara apa nih? Anjing kapan nyo. Sia Kamrun paninggalikeun ceuli anu pangjurunan mana ku aing dibelian sebenernya. Mantap. Mantap. Naon nu mantap? Ku aing cemes. Pusing aing mah. Mantap, anu dibelian mantap beras ieu mah. Ayeuna rek ini teh lah. Ka mana? Oke. Aing mah pek teh teuing siapa datangnya teh di ona. Kadari tuh di Jarawa ngadon amak-amak. Koplok itu. Aing ngambak teh datang sia teh datang. Sekian geus babarawakan tadi dengi. Heuh. Ngali aing kumis jenggot geus sepi panjang kieu anu. Mana? Nah ini teh lah. Raja tanteng.